Sana ada lapar euy. Ayo dengan we mah. Wah atuh ya kieu mah teh can masak ieu mah. Tuh aya bisa rek ganyel beuteung mah ku jodoh. Gitu ka orang teh. Tuh aya roy atuh teh. Aya tuh bacang tilu deui urut urang jeung. Kalian tuh bacangna. Jadi talian atuh teh da lain buras ieu mah nih. Embung kalian mah. Marah kunaon deh. Eta pasti di jelona anjing edan, Nih, Kabayang tuh mun gegel kurang malik ngegel sok ya. caprak aya si ieu. Leuheung mun anjing teu rabies. Kumaha mun rabies? Kan saya nu apal. Emang aya tanggung jawab. Kumaha si awe kuya? Serius, ayo ngobrol yang si ieu. Ulah ngarokok wae geura, Lah kunaon deh? Mang Abas dibawa ke rumah sakit tuh kemari. Oh, buat ting tin rokok, buat ting naon geringna. Ai bibi sok sugudon ting. Ih, bu pas dorong sen-senai asbakna dina paru-paruna. Bae bah. Henteu kitu konsepna tuh bi. Ya, lamun kitu konsepna. Jelema nu sok kadahar daging hayam atuh dina awakna aya kanang hayaman meureun. Bener teh guys. Bi ai rupa-rupa we ampun ting. Nah, atuh cek dokter geuning nyahoan kitunya ya asbakan. Nya teuing atuh. Tanyakeun ka dokterna ku bibi. Embung era dokter mantan bibi. Tina ada taam nih dinas gitu. Geus puguh geus neangan pi usahaeun ieu teh bi euy. Geus ka itu ka dieu pada ringung aing usaha ayeuna mah euy. Oh, Lain bi euy, lamun misalkan urang ieu nya muka bengkel hareupeun imah rame moal nya. pasti rame geura apa da ngeprokan. Maksudna lain rame ngeprokan bi. Lain maksudna rame teu eta bengkel urang engke loba nu darangdan moal kainya. Maksudna teh Ih, nyung ari hayang laban udang dan mah ulah muka bengkel muka salon. anjing. Parah anjing ieu bibi aing. Ampun teuing. Aing da ai kitu teh manu salahna mah ieu mah. Keur baluweung kieu nyang hareupan bibi aing. Keur baluweung kieu mah mending nyang hareupan teko guys. Aslina daripada nyang hareupan bibi aing mah. Demi Alek na ge.